tuh di ditu. Naon make kudu ngibing. So atuh nyanyian arek ngibing, arek nyanyi ngibing. Ngibing naon? Lu sok nyanyian. Astagfirullahaladzim, gawat kang nyokotkeun samping tuh di ditu ye ngaganong sulu gawat kan balik ka buburit. Singkeun atuh laguna. La ilaha illallah gawat melin kalang ngibing gawatkeun tukang nyokotkeun samping ye arek ngaganong sulu urang teh ka buburit. Atuh lin kita tadi ngomong teh sugan teh kudu ngibing hanas ngareng kenek aing mah. Ting teh berat ieu teh di kelek da berat teu kuat dipangul komo deui. Di ganong mah moal hampang. Ku samping mah yang kaburu hujan deui ieu teh. Ngaganong ieu teh Yo ngan hiji aya no gesok we nya. ilaha illallah. Tah mah samping kalah mawa piring. Ieu ambong nyung saliwang semal balik. Aya dua, nya butuh sabaraha hiji maneh teh atuh piring teh. Kalau katuluy butuh sabaraha hiji eta piring aya hiji oge kala dipangpengkeun untung lain piring belingnya euy. Naon cenah bieu teh rek dijang naon atuh kana ieu piring rek dibawa meureunna nya rek dibawa balik